Mana ini si Ateh? Itu gitu. Hei A, dia. Halo sayang, tungguin A di situ ya, yang. Aduh, terpintir deh. Sep mana ya karena bujur sama uhan dulu anjing tepos mah. Lain-lain dah nomornya. Nyawa aing teh sakakaran heula bodas ini juga orang Jepang. Aing keur ke orang Korea sih mah. Pan heueuh tangan bawahna uhan. Lanjutnya mesti umpan guat aing heueuh. Anahna. Hei pujaan hati. Awas. Mana atuh beb? Pulang ke mana? Ke rumah atuh. Cicing atuh kamu pulang ke rumahku. Beb, cing, tengah ganggu di. Hah? Aduh. Nih. Ayang ke pasar. Aduh. Ayang. Yuh. Aduh. Salah manyur gini. Duh, teh. Lembur mah ini tari isen kieu. Gue atuh kunyuk. Kemana? Kemana we tuh teh? Yuk, Bogong. Aing meni geus bosan euy. Naon? Jomblo wae sia mah. Teu payu ka we aing. Tera we kena lebeungeut. Kunyuk siapa buat aing dia mah juga veteran monyet. Anjing veteran sakitunya banget ke jahenang mekprek. Halus kena jahenang mekprek jumat sia ge. Beda manusia. Juga bogo anjing. Anjing goblok. Dasar cuman tulak panto. Ya titik coba kunyuk. Gila. Iya. Iya. Ngomong mah da ieu ge. Ieu pegeuleun. Dulu atuh kawin sama lumayan. Jangkung nama Sep mana ya karena bujur sama uhan dulu anjing tepos mah. Lain-lain dah nomornya. Nyawa aing teh sakakaran heula bodas ini juga orang Jepang. Aing keur ke orang Korea sih mah. Pan heueuh tangan bawahna uhan. Lanjutnya mesti umpan guat aing heueuh. anahna. Naon sih? Neng, atuh si main biuk ta bukput euy. Kamu meni cantik pisan euy. Kunyuk. Iya mah bagian aing. Akan. Apal aing sia jomblo. Cicing mana mah tong ngebangun Ya, mau akop yang jomblo. Kumaha? Kamu pulangnya kemana? Yang ke rumah atuh menya ke sawah. Ya maksudnya rumahnya di mana atuh kamu? Naon? Amang, Yos. Cicing sama gerang tuh ceduk aing keur ngabangus yo. Keur mengolo sia mah. Gila tuh sih mah. Keun bae atuh bertele-tele ge. Neng. Geuwat ngomongna. Aing teh resep. Kamu teh dari kotanya. Terus atuh di mana rumahnya di sini? Aku mau main. Naon ulin telepon kieu. Naon? Telepon gimana? Ya lihat atuh fisik kalian ya Allah mini. Nah geuning kalau kamu ledek. Ini galak teuing teh. Ya tuh introspeksi diri we sadar diri. Iya geus ganteng begini. Tingali atuh ya pendek kieu bae kesok jalan jeung aku mah nya. Teh mah. Ya enggak apa-apa tuh Neng pendekinan yang penting barangna jos. Itu era aku mah mau ulin lagi. Kesah awas. Ih, Anjing kunyuk ya sudah dieces ya mah. emang pantes sih mah itu. Ah bagong sih gus ini tuh. Kita mini carone pisan. Padahal kan aku mah udah punya cowok ganteng, tinggi, putih. Tuh kunyuk. Aing nyeri hati kok tadi sama. Naon? Cing. Preman itu mah. Sieun. Heeh. Bukan ngondong sih mah. Balikat. Montong cemak balik kumaha geus culuykeun. Gawat. Wani gitu mana? Antuk. Deh. Gawat. Batur tuh aja di jalan. Atuh kemana dari jalan sih mah? Gawat ngir basieun. Kos bisa hibar wae kunyuk teh geus kajenggut tah. Gawat. Kasihan ngajenggut uluna. Masih teh ulah titik. Gawat. Ini harus dipalak sih mah. Apa siapa cicing gerak kunyuk?
Ento abi mah pada ngalangkung anjing kita biuk nomor. Naon sih kabur nih, kabur. Coba, ya. Cih, yo. Ajukan aing teh gagah. Lu totoan anjing. Eta mah aing. Di powernya. Ini power gitu. Yang ada ketularan sih Mas, jadi sudah mirip-mirip anjing. Amit. Euy, Sorangan tah, Kade. Nanti payu anjing. kudu kan kitu patut. Kalau kitu patut sih. Ani aing kepikiran kene tadi eta. Budak awewe teh nolak ka aing ya, Sep. Kumaha aing ieu carana aduh. Aing buka Edi aing ya, buka Edi. Naon sia? Aing buka Edi bawa turan aing harita si Kancil. Heuh. Bawa aing harita si Kancil teh payu-payu ka awewe. Betan meureun si Kancil mah anjing ngalabatan aing mah kasep. Beneran jeung maneh saruana? Ya kunyuk aing mah ganteng kieu. Ngaca geura cek aing ge. Si veteran ge lewat ya aing mah. Heuh ngaliwat teh hungkul punten cenah meureun. Monyet. Cepat lah, kumaha? Ya, Di situ ngobrolna di mana rarese lah. Ayeuna mah teh tuh. Mana tuh gitu ih? Si Ate mana tuh teh wae? Mana ini si Ate? Itu gitu. Hei di dieu. Halo sayang, ayang. Aduh, terpintir deh. Halo ayang. Ayang, lagi ngapain di sini sendirian? Katanya pengen ketemu sama Aa. Main yuk, kita ke mall yuk, main. Kok gini ya Ayo, orangnya? kan kata ayang tadi di setan ketemuan. Kan aduh, ketemuan di sini. Kok jadi gitu ayang mah? Itu salah gitu eta teh lalaki teh aya dina foto mamini gagah aslinya lembek gitu ih. Ayang ada apa sih? Katanya ngajak ketemuan tadi. Sekarang diam banget. Ayo yang main yuk ke mall yuk. Jangan di sini banyak ulat-ulatnya di sini banyak dikit ginian nggak level sama aku Ai sia weureuh naon ih. Kata ayang suruh ke sini ketemuannya. Sekarang kok bilang gitu sama aku. Dina foto mah mini ganteng, keren, Emang kelihatan maco. aku maco kayak gini pantat aku lebih seksi daripada ayang tuh. Ih garila aing mah ih. Kenapa sih? Ayang mau kemana tungguin Aa nih ayang ayo ayang main ke mall ayang ayo ayang gitu banget katanya pengen ketemuan. Sekarang kok lari Ih najis teh yang bro lalaki nu kitu ih. Ya kunyuk. Aing mah capek ti tadi lelempangan Wahyu jeung maneh. Sarua aing ge aing balik Ting heula atuh siek balik ka mana? Aing mah madang lapar. Ih anjing pan puasa goblok. Oh, maaf pilap. Bayangan sungut sebu jengkol. Sis madang ti tadinya. Iya, apa balik lagi. Mana kemana? Sekalian bulan puasa sih teh monyet. Ayo puasa. Tuh, ya. Goblok. Ya. Aing naik balik ka ditu, sia ka ditu aing ka ditu. Udah. Lulus aing mah jeung maneh. Sep. Euy. Kade eta neangan aing tolak wae rudet ya. Oke kasih kancil aing. Nya. Aing. Mana ieu geus kieu nya? Balik teh purun. Nah, balik we kita. Oh gadis pujaan. Mana ya? Pulang ke mana? Teh. Ka rumah tuh. Hets, nggak bisa lewat. Awas. Yuk atuh kamu teneng aing teh bogus sama kumaha ih. Tapi daun lagi embung. Heuh da kudu daek atuh da aing lagi sayang. Geus ngebet sama. Nah, sama kumaha? Mah bisa ke mana-mana. Awas teh aing balik. Enggak awas. Ini aing teh bogo pisan ke kamu. Awas. Cing, tengah ganggu di. Hah? Aduh. Nih. Ini dua kali aing tolakna kieu. Aing kudu boga cara ieu mah. Hah? Balik ka imah aing lah. Ya sih, mama. Wah, ceng rajit. Iya sih mah. Aing teh bisa molor kunyuk. Nah. Kepikiran wae aing tadi teh balik ke. Panggih jeung awewe tadi geuning jangkung bodas. Anjing geus ngece dewe ka aing. Nah, semua. Ente nama nolak wae sih mun geus bebeakan aing cua. Pantes tuh dah sih tolakan Oh sia kunyuk. Ucapet. Anjing teh sia mah. Resolusi rek ka aing kumaha carana aing bobo sia mah. Awan teh ngomong aing. Ngomong naon? Cong kasih kancil cara aing teh. Iya geus ngakan di jengkol kunyuk. Monyet.
atuh dah beuki anjing ih. Heuda biuk atuh sing beuki ge saya mau nggak panggil aing bau jengkol. Sekali-kali mah bau durean atuh bau kado teh. Aing mah ngahkeun jengkol ge payu ka awewe. Uyuhan we awena anjing teu biuk cubluk itu buk jengkol anjing. Teuing sia cipokan aku mah aja. Aing teh cipokan goblok. Geus sia mikir heula sia teh tuh. Oh ya juang kasih kanjel cai juang ka imahna kamu aing geus dititah. Anjir kayak mana gitu? Ayo aing teh kemana nih pang mau kencai cai kasih ji mah ka ditu cai teh yang saha juang teh wujud anjing teh payu-payu cai teh. Atuh sampeurkeun si kancing ayap. Geus meunang kitu caina. Acan meureun saya teh main dina molorna pan jiga kebo anjing. Geus. Geus. Iya betul. Ya. Oh iya. Langsung atuh kunyuk dah. Oh anjing, kita piuk di wis mah. Aya aing udah payu ka awewe. Atuh kunyuk kan. Kan geuning panggil di dia teu kudu nganterkeun. Ayo aing ka imah maneh teh dina mau cari. Nya ditungguan meuni gila. Saya mah teh isuk geus nepi. Aya eta sia mah moal naon eta? Yo, kapan cenah teh cak ieu teh hayang ka awewe lain. Apa namanya mau apa konsep teh? Ieu teh ya si cainana teh kepretkeun ka awewena. Insyaallah ngumudag. Aing kakaraeun ulun dukun kieu biasana ge moal dina akuat teh tadi uyeupeun nya dikepretkeun kumaha aing pan bedana. Ieu mah. Lah, Yang penting mah jadi bae atuh. udah 1 lumrah tuh sia mah kunyuk. Heeh teh mah tapi dah. Tapi teh bener ieu teh? Bener. Halus. Ayo. Sia we ge payu anjir ka awewe. Oh, padahal sia leuwih betan ti aing. Tah, terus Aing mah kasep sekieu pisan Kak. Ieu teh bener ieu teh. Bener. Suku aing diajaran we tuh. Anjing mun teu pararantos aing ka datang ka imah awewe mau apa kon. Mesin panggil di jauh lah berarti ulah ka imahna nya. Ka imahna mah. Di jalan. Teu kudu panggil di jalan tuh ieu kumaha dicepretkeun ieu teh. Dikepretkeun hungkul insyaallah. Atuh montong dikebet-kebet batu. Oh, Oke, sekanjul hubungan ka sia. Alamat amit teh. Bisa tuh aing indit lah. Jeung maneh kuat. Jeung sia lain. Yang aing. Kancil maneh Milo. Ayo atuh. Jeung si kancil teh tah. Lihat Milo. Mah tuh. Itu si kancil dicaborkeun. Aing can Atuh ngarampokkeun. mun buguna ka si ieu. Heeh, kapan ieu teh jang aing geus dijampean jang aing lain. Heeh. Nah, kudu pribadi atuh. Lamun ku pribadi ke kadeuleu sia mah kunyuk aing pan sok manggihan sia teh aing ditolak bae mangke sia mah mau apaleun api-api naon atuh banjur kitu heureuy. Buat. Ayo patuh buat. Ayo. Siap. Beli asin ah. Ya biasanya sok di bed itu tuh. Di mana Kak? Yo, cil. Balas. Tuh. Kelempang tuh awena tuh jangkung bodas tuh. Bujurna mah rada ipis. Tapi lumayan sih mah. Gaya mah geulis Kak. Juga ieu asin bilis. Awakna hungkul. Geulis budak mana mah tuh dulu. Ya kumana tuh? Siap. Aing mah kan seberapa kali nol pasti kebukus sia mah komo. Beungeut tiga yakin moal daekeun. Mana aing pokon di dieu. Ujug itu. Set. Tuh, itu. Bener loh. Itu udah bawal nggak? Itu akar pokoknya dia. Kemana? Eka pasar. Oh, ke pasar. Aduh. Ayang. Yuh. Aduh. Salah manjur gini. Ih, naon si Agung? Aku mau shopping cuma itu. Ih, kenapa sih? Ih, cewek itu kenapa sih? Gitu banget sama aku ya. Ayang tadi mana sih? Butsari ah. Duh, ayo. Salah manjur euy. Salah manjur kumaha? Mau, ayo kumaha yuk. Benar. Kalah kamu udah gerak. Itu salah itu. Apa nih? Itu salah. Eta saya Ih anjing, ayang aing kalabur. Ayang, tunggu, ayang.